Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kitab Thaharati ari ieu eta kitab rek nerangkeun susuci. Almiyahu ari pirang-pirang banyu cai banyu. Alati ajuju anu wenang atat hiro opo susuci biha kalawan ieu lati sabu miahin iku 7 rupa cai ma'o sama kahijina cai hujan wa ma'ul bahri jeung kaduana cai laut wa ma'un nahri jeung katiluna cai wahangan wa ma'ul biri jeung kaopatna cai sumur wa ma'ul aini jeung kalimana cai nyusuk atana cai sumberan atana cai burial wa ma'ud salji jeung kageunepna cai salju cai es wa ma'ul bardi jeung katujuhna cai ibun summal miyahu maka utawi kari-kari piro-piro cai ala arbaati aksamin iku kabagi kana 4 bagian tahirin hiji cai kang suci mutahirin tur nyucikeun gairi makruhin anu henteu makruh istimaluhu opo makena ieu cai wa wala nutawi cai iku almaul mutlaku cai mutlak wa tahirin jeung kaduana cai suci mutahirin tur nyucikeun makruhin anu dimakruhkeun apa istimaluhu nganggona ieu cai wa huwa la nutawi cai ku almaul musammasu cai anu dipanaskeun dina panon poe dipanaskeun ku panas panon poe wa tahirin jeung katiluna cai suci goiri mutahirin kang ora nyucikeun li goirihi maring saliyane ieu cai wa huwa lan utawi cai ku almaul musta'malu cai musta'mal cai wos kang den anggo atau wos kang den pake urut make cik orang Sunda wal mutagayyiru jang cai anu rabah bima kalawan barang kholato anu nyampuran ieu ma hu ing ieu cai minat tahirati saking piro-piro kang suci wa ma'un najisun lan utawi cai kang najis wa huwa lan utawi cai najis iku aladzi halat nyaeta cai anu tiba halat anu tiba ieu halat anu tiba pihi ing dalam ieu cai najasatun opo najis wa wala nutawi cai iku dunal kullataini kurang ti 2 kula
au kana tawaya ya cai iku kullataini dua kula patagayara maka tuluy berubah ya cai wal kullatani jang ari cai dua kula khamsumi'ati ritlin iku 500 kati bil Baghdadi kalawan kati negara Baghdad takriban kira-kiraan nana kurang leuwih sakitu bil asohi ing dalam nurutkeun kaul kang leuwih sahih ing dalam nurutkeun kaul kang leuwih sahih wallahu a'lam bissawab.